Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Kemis kaping 26 Februari 2026 masih dina surat Toha ayat ke 115 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad jeung nyata sanyana ahidna kami geus janji atau berpesan nyaram merentahkeun illa Adama ka Kangjeng Nabi Adam. Allah tos berpesan ka Kangjeng Nabi Adam bahwa kahade eta teh iblis teh setan teh musuh pikeun anjeun. Min qablu ti samemehna aya jelema saurang ogenan di dunia ieu. Kosong teu aya jalmaan memeh aya Kangjeng Nabi Adam di dunia ieu. Fanasia ngan hanyakalna teh poho ieu Kangjeng Nabi Adam kana pesan ti Allah, ngalangar pesan Allah. Walam najid jeung teu mangihan lahu pikeun itu Kangjeng Nabi Adam azman kana kuat nahan godaan ti setan. Tos kitu we skanariona taat ka Allah. Wa idz qulna jeung inget samang-samangsa kami nyarios saur Allah ngadawuh lil malaikati ka pirang-pirang para malaikat asjudu kudu sujud anjeun li Adama ka Kangjeng Nabi Adam ka Adam, tegasna sujud penghormatan ciptaan Allah nu mulia sanes sujud ta'abud atau ibadah ieu mah sujud penghormatan. Fasajadu mangka sarujud sadayana para malaikat illa iblisa kajaba iblis aba mungeun sujud iblis mah sombong. Jadi iblis teh kacanak waktu harita teh saur para ulama pak karengrengan para malaikat sehingga di piwarang sujud iblis mah teu sujud. Malah sombong nyomongkeun diri alimun sujud. Kasebatna teh kapungkurna paling taat iblis teh aya saurna teh ketua iblis anu sebutna Jaidi eta teh sujudna ge 40 tahun teu cengkat-cengkat. Ari ayeuna mah kalakah sombong penggoda manusia, musuh pikeun anak cucu Nabi Adam saterasna. Fakulna mangka nyarios kami saur Allah, ya Adam hei Adam, inna hadza sanyana ari ieu setan iblis aduwul laka eta teh musuh pikeun anjeun jeung turunan anjeun. Lijau jika jeung pamajikan anjeun. Pala yuhrijan nakuma sehingga entong tepika bisa ngaluarkeun anjeun duaan minal jannati ti sawargana Allah. Patasko mangka lamun kaluar anjeun bakal celaka, bakal susah, bakal capek di dunia pateangan-teangan sareng Siti Hawa jeung pamajikan anjeun. Sehingga Nabi Adam dilungsurkeun ka dunya sami tasko sami cilaka milarian istrina milarian Nabi Adam saterasna. Kumaha ari di surga nikmatna innalaka sanyana ari anjeun di surgana Allah lamun teu kagoda anjeun ku setan Allah taju'ah henteu matak lapar dina surga Allah mah henteu jadi lapar sabab seueur tuangan leueteun ge di surga fiha dina sawargana Allah wala ta'ro jeung henteu telanjang dina sawargana Allah mah sabab seueur sutra jeung kain-kain anu sarai anu lembut dina sawargana Allah saterasna. Wa annaka jeung sanyana anjeun di surgana Allah la tadma'u henteu haus jeung dahaga sabab leueteun sagala ge tos cekap di surga piha dina surgana Allah. Wala tadha jeung henteu kasorot ku duha atau ku panon poe anu nyorot di surga mah panon poe teh lembut sejuk henteu matak panas henteu nyorot. Saterasna pawaswasa mangka diharewoskeun ka Nabi Adam ilaihi ka Kangjeng Nabi Adam asyaitonu ku setan qala
eta setan nyarita ka Nabi Adam ngabujuk ngarayu. Ya Adam, hei Adam, hal aduluka nah anjeun hayang dituduhkeun, ditunjukkeun ala syajaratil khuldi kana tangkal anu disebut tangkal khuldi nyaeta tangkal eta teh bisa ngekalkeun saurna teh di surga moal kaluar. Wal mulkil la yabla jeung kerajaan anu kekal henteu bakal binasa. Jadi dibobodo ku setan, justru lamun ngadahar eta buah khuldi cenah moal kaluar tina surga. Padahal mah lamun ngadahar eta justru bakal kaluar. Tah kitu setan mah kahade jiga nu mawa seuneu pada cai, jiga nu mawa cai pada eta teh seuneu jiga dajjal. Tah ku kituna mudah-mudahan urang sadayana henteu kagoda kabujuk rayu ku setan di dunia ieu. Cag urang simpen heula duit ka dinten ieu duit ka ayat ka 120 insyaallah enjing diteraskeun deui dina waktu sareng gelombang anu sami. Barakallahu li wa lakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.